Kebeneran cek, ya abi rek nagih duit tabungan. Oh, kela tuh Nur, nyokot heula duit nanya. Si Fitri manis sok loba duit. Make jong ngiluan nabung sagala. Padahal mah kanyaho Cah Haji hirupna ge pas-pasan. Heuh nya Cah Haji, abi basa kamari nempo manehna make gelang emas. Tapi ayeuna ditempo geus eueuh deui. Alah, paling oge dijual deui yang nyambung hirup. Hirupna ge susah tapi sok kaya. Sagalana naon pipilueun. Tempo nih pakai baju nage angger eta kene nya Cah Haji geus kitu ayeuna mah hayo we di imah sombong pisan. Ya Nur, kurang nabung 100 we. Cepitri ku abi dibere nyaho nya. Ceut teh ulah hayo we di imah sakali-kali mah keluar atuh beh teh disebut sombong. Geus kitu ari boga duit teh rek meuli baju ulah eta wae. Jeung hiji deui lamun ece engke meunang tabungan rek meuli emas are ece katempo kere teuing. Nur, urang cicing wae di imah bukan berarti urang teu bahagia, tapi nu ditayangan ku urang nyaeta ketenangan. Kusabab urang geus bosen nying hareupan jelema-jelema nu loba drama di luaran ditu. Salila beas urang loba, kulkas urang pinuh, wifi urang lancar, budak menta jajan duitna aya. Didinya letak kesenangan urang Nur. Kaleuwihna urang dek disebutkeun sombong, dek disebutkeun loba gaya, dek disebutkeun bajuna eta wae oge, urang mah teu paduli. Antepkeun we Nur, eta mah sina jadi urusan tatangga. Matakna Nur, ku urang di bejaan, ari jadi jelema ulah sarakah, sagalana naon dipikiran, lamun sagalana naon kumanehna diuruskeun. Lamun sagalana naon engke diuruskeun kumanehna, naon atuh pigaweuna keur tatangga. Nu penting ayeuna mah rumah tangga maneh aman, loket maneh pinuh, saleuwihna mah antepkeun we sina tatangga nu nguruskeun. Nice. Hei Nis, kadieu sakedeung. Aya naon Cah Haji? Ieu kagok abi keur sapu. Ih, kadieu heula sakedeung. Gosip naon deui anu deuk diomong ku Cah Haji nya? Cah Haji aya naon? Ini penasaran pisan. Eta salaki si Nur geus sabulan teu balik-balik. Heueuh, emang kumaha kitu salakina? Nyata teh iditna kanana. Da terakhir Cah Haji nempo teh di warung keur parasea. Alah, atuh karunya atuhnya kasih Nur Cah Haji. Tapi omat Nis, maneh ulah ngomong ka sasaha. Cukup maneh we Nis jeung Cah Haji nu nyaho mah. Nanggeus atuh Cah Haji, abi rek sasapu deui. Urang teu nyangka pisan ka salaki Cek Nur, nah abet kitu nya. Ayo Cek Fitri, urang bejakeun gosip anu dieu. Cek, aya gosip. Aya gosip naon Nis? Salaki si Nur geus sabulan teu balik-balik. Cenah mah aya selingkuhanna di luar. Anu bener Nis. Teu nyangka nya karunya ka si Nur. Yuk rek beberes deui. Teu percaya. Ku urang rek ditanyakeun heula ka si Nur. Aya euy. Nur? Nur, geus ngadenge can gosip maneh. Nah emang aya gosip naon, Cek? Emang bener Nur, salaki maneh teu balik-balik. Pajarkeun mah salaki maneh boga selingkuhan di luar itu. Astagfirullah, Cek, eta saha nu ngomong kitu? Urang mah apal ti si Nis teh Cah Haji anu ngomongna. Kurang ajar pisan eta jelema, bisa diantepkeun eta biwirna. Hayu Cek, anteur urang ka jelema-jelema eta. Tuman kitu teh. Itu tuh pasti karena gosip. Tuman sia. Hai, biwir-biwir Jabir, kagorosip naon maneh tentang urang? Gosip naon Nur?
Api-api teh nyaho kurang gedetan gerak sumut maneh ku cengek. Ayo di mah. Geus ulah ribut. Geus. Ulah nepi ka beak ieu kasabaran urang. Geus aya mah kieu sok caritakeun sabenerna ieu teh kumaha. Iya jelema dua ieu, nu hiji tukang mawa gosip, nu hiji tukang nyebarkeun gosip. Nyebarkeun fitnah tentang salaki urang. Cah Haji ulah beda-beda. Atakna nih Cah Haji ulah sok nyebarkeun fitnah. Pan kadengeun ku jelema nama moal narima. Tapi kan Cah Haji teh ngomong kitu. Jenis we nyebutkeun kitu mah. Jeung tambah-tambahan caritana. Cah Haji nu ngagosipkeunna, teu bener nyaritakeunana. Matakna ari boga biwir teh dijaga, diarerem, ulah sangeunahna ngomong. Kadang urang nyaritakeun ka batur engkol, jadina kalakah bala-bala. Maneh oge nis, ulah gampang nyebarkeun berita. Eang heula kabenerana. Kudu inget nya, sagoreng-gorengna jelema nu nyiptakeun gosip, leuwih goreng keneh nu nyebarkeun gosip. Cing sabar, ayo balik, geus.